Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kumaha dalamang sadayana? Alhamdulillah mugia sadayana nuju daramang. Sarehat sadayana. Sobat YouTube sadayana, dinten ayeuna urang bade ngabahas ngeunaan pakeman basa. Pakeman basa atawa sami sareng idiom. Malah kecap idiom oge dina bahasa Yunani. Nah, ieu definisi pakeman basa atawa idiom. Ya, intina mah idiom teh kecap atau kalimah nu tos matok geus aya di baheulana di zaman karuhuna. Tah dina pakeman bahasa teh aya paribasa, aya babasan, aya cacanggan, aya uga, aya kapamalian, aya rakitan lantip. Nah, urang bahas hiji-hiji. Ya, yuk sasarengan. Kahiji urang ngabahas paribasa. Paribasa teh mangrupa warisan karuhun nu eusina ruung kara kalimah nu tos matok ngandung makna atawa arti injeman. Nah, ieu definisi paribasa. Ya, definisina paribasa teu bisa digoda ganti bahasana. Teu bisa digoda ganti sebab tos matok, tos angger. Dina paribasa minimal aya kabagi tilu dina eusina nya. Kahiji panyaran lampah salah. Kadua pangjurung laku hade. Katilu wawaran luang. Urang bahas ieu kadieu heula. Kahiji paribasa wawaran luang. Nah, wawaran luang artina hiji pangalaman keun kahareupna supaya leuwih alus. Nah, ieu contona wawaran luang. Ya. Contoh pabrik wawaran luang Bapak tos nyatet. Nah, misalnya uncal mah tara ribuan ku tanduk. Misalnya wiwiran di kolong catang yang gedenya panjang. Atawa umur gagaduhan banda sasampiran. Ieu maknana. Kadua paribasa panyaran lampah salah. Contohna ulah unggut kalinduan ulah gedag keanginan. Nah, terus ulah kumeok memeh dipacok. Kudu wani bertanding dulu hasil urusan lain yang penting tampil heula. Katilu aya contoh paribasa kita lupasna. Ulah cara kakembang malati tapi kudu cara kapicung. Kudu satia. Nah, eta ras aya paribasa panjurung laku hade. Misalnya bae bibirintik ileutik babanda ti budak geus gede tinggal makena. Artina kudu leukeun, kudu rajin nabung, kudu hemat. Nah, sagena hade ku omong, goreng ku omong, ya. Hade gogog, hade tagog. Nah, ya. Contoh sagena hade gogog, hade tagog. Oke, kudu bisa kabula kabale, kudu bisa asup ka dieu itu. Nah, aya sejeuna contoh sejeuna misalna nah eta. Contohnya tos itu kan? Oke. Contoh paribasa. Ayeuna pakaman basa anu kadua nyaeta babasan. Babasan ge hampir sami sareng paribasa. Ngan bae babasan mah mangrupa kecap kantetan atau prasa, umumnya dua kecap atau tiga kecap. Nah, hatina hati injeman, minjem kata, punya makna sejen. Misalnya gede hulu, hatina sombong. Terusna ipis bibir, gampang ciri. Terus bibir biru rombengeun, sok ngomongkeun gorengan batur. Kandel kulit beungeut, teboga ka era. Ceuli lentaheun, hayangnya urusan batur, ya, kepo. Sejeuna cara sejeuna panjang leungeun, gampang mencuri, hampang birit, ya, gampang ditah, mudah bekerja, bagus, hampang birit mah.
nu goreng naon hampang leungeun mah sok tunggal teunggeu eta babasan nya contoh babasan kitu contoh sejeuna istiwir unggas peneuit banget unggas oh ini contoh babasan tadi teh oh nya aya tah boho aya contoh babasan aya bagja daulat aya milik ya, babasan. Salajengna pakaman bahasa nu katilu nyaeta cacandran. Cacandran teh numbutkeun rupa-rupa informasi buah tina buku, tina kamus. Cacandran teh hiji caritaan karuhun. Ngagambarkeun kaayaan zaman. Ya. Zaman nu bakal datang. Contoh cacandran. Ya, Bandung heureun ku tangtung. Sukakurat ngadaun ngora. Sumedang ngarang-ngarangan. Galunggung ngadeg tumenggung. Cianjur katalanjuran. Eta contoh cacandran, ya. Patuman basa nu kaopat nya eta uga, ya. Uga teh hiji ucapan atau obrolan mangrupa ramalan. Nah, upama cacandran mah kana hiji tempat, daerah, misalnya kota atau lembur. Uga mah biasana kana kamajuan atau robahna zaman atau kebiasaan barudak. Contoh uga engke mah jelema bisa ngapung. Tak ada kemudian bisa naik kapal, gancang carita batan beja, naon SMS, WhatsApp, jaga mah barudak batu turun gesik naik, nyambuktina aya anak somah naik pangkat, ya, aya contoh saja wah seueur, kita coba catat kita, misalnya ini tadi ugana, terus salajengna aya kapamalian, pakeman basa kapamalian. Kapamalian dari kata pertabuhan. Teu meunang, enggak boleh, dilarang. Kapamalian mah sakilas, sakolepatan, selintas hal yang tahayul, hal yang mitos sama. Tapi sae bagus lamun dilenyepan, lamun aya dipikirkeun jeung konteksna. Contoh kepamalian, misalnya ulah cicing di lawang panto, bisi nongtot jodoh, tak contoh kepamalian. Aya deui pamali mukakeun payung di jero imah, ulah make baju bari lempang, ulah dilatih cicing di kamar mandi. Bisi gancang maot, kolotna, ulah. Eta contoh kapamalian, hal pertabuhan. Sekilas anu mitos, tapi sebenarnya mah saya bagus bangun di Jepang. Salajengna kamun basa kila-kila. Kila-kila teh tanda-tanda atau tonden alam. Kila-kila teh tanda-tanda kejadian alam. Ya, kila-kila tanda-tanda kejadian alam anu bakal kejadian, ya, totonden atau tanda-tanda anu bakal kejadian. Misalnya kila-kilana aya kupu di jero imah, kupu-kupu di jero imah gegelemberan hiberan, artinya bakal aya tamu. Terus sejeuna mau ngimpi newak lauk, tadi kila-kilana bakal menang rezeki. Terus lamun aya suara bebencek, anu bebencek, tandana bakal aya maling, kila-kilana kitu. Lamun aya suara kongkrong hayam tengah peuting, tandana aya parawan tapi reuneuh hamil. Nah, terus pakaman basa salajengna nyaeta rakitan lantip. Rakitan lantip mah lain paribasa, lain berbasa. Emang hati injeman. Tapi sebenarnya mah lain pakai bahasa, lain babasan. Eta mah pakai lantip mah contohna kieu ya. Anu ngomongna salah padahal mah bener. Bener tapi salahkeun, bingung ya.
Ya, kieu contohna. Misalnya kieu contoh rakitan lantit. Bau nu meureum lauk. Maksudnya kan bukan bau orang yang sedang membakar ikan, tapi bau ikannya. Contoh sejenak kayak masuk ke TV euy. Bukan maksudnya kita masuk ke TV yang besar atau ke layar, tapi kita ya hayang tampil di kamera, hayang disiarkeun kemana-mana lewat media televisi, lewat TV. Ya. Contoh sejenak eta leutikan radio teh bukan radio yang dileutikan tapi suaranya. Terus manehna dahar jeung hayam bukan berarti dia makan dengan ayam, tapi dia sedang makan dengan daging ayam. Eta nembe ngabahas ngeunaan pakeman basa. Ya, di pakeman basa teh aya paribasa, aya babasan, aya cacandran, aya uga, aya kila-kila, aya kapamalian, aya rakitan lantip. Ya. Sakitu wae, sakitu heula ngeunaan pakeman basa, ke khusus ngeunaan paribasa babasan urang guar deui, urang bahas deui dina waktos sareng waktos nu benten. Sakitu wae ngeunaan pakeman basa. Hapunten bilih aya kalepatan. Wabil taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda. Hurip